Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para qori'ah, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Yai Haji Badrus Salam sekeluarga nu kusim kuring dimuliakeun. Mudah-mudahan sadayana sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karencangan sim kuring antara napi guru Kiai Haji Jayamik. Alhamdulillah. Anjeunna parantos optimis. Tadi cenah ceuk ayeuna kudu optimis. Naon buah hartina teu optimis. Sim kuring dimuliakeun. Oge qori internasional ya. Alhamdulillah hadir tengah-tengah urang. Manehanana pernah musabaqah di Solear menang. Hadir alhamdulillah. Di dieu aya pengikut sim kuring anu dokter, anu insinyur, anu macem-macem ya, masya Allah. Alhamdulillah hadir di ihaplah kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah sim kuring khususna hampir-hampir moal ka dieu sebenarnya rada lesu. Dalam loba nu kawin jadi hayang kawin deh. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang sadayana kempal di dieu dina raraga khatmil Quran. Ku hadirna urang dina khatmil Quran ieu, mudah-mudahan urang kasorot ku sinar Al-Qur'an, kaiuhan ku sinar Al-Qur'an, ku kasorot jeung kaiuhan ku sinar Al-Qur'an. Urang jadi lempeng lurus hirup aya dina aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Lamun geus aya dina aturan Al-Qur'an, pasti di akhirat urang aya dina
ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kuridona Allah orang bakal ditempatkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula aya hiji jelema kasep insyaallah contohna di dieu mah lamun baheula aya nu kasep jasa di dieu aya nu joreng sabalikna di samping kasep teh gagah pohara haju pinter tambahna hiji deui sugih geus mun aya di Cisoka bisa ribut awewe bisa ribut kabeh hayang ka eta lalaki lumantak lamun kamari maribut teh milih nomor hiji nomor dua ieu mah milih hiji lalaki diributkeun ku kabehan ari ieu mah ieu lain diributkeun dipiceun dipiceun Masya Allah pemajikan lagi kaduhungeun ya Allah kasepna tenar gagahna tenar pinterna tenar sugihna ge tenar teu aya papadana saha ngaranna Utsman bin Affan geus majeuna jelema teh lamun geus eta disebutna bulu opat pan ieu mah bulu teh saya ngomongkeun ana bulu naon tah sia mah bulu opat masyaallah di tengah-tengah kagagahan Sayyidina Utsman bin Affan kapinteran kecerdasan kekayaan nu tenar di Mekah turunanana deui Masya Allah Al-Quraisy Hashim encan Islam nyembahna masih kapatung keneh saat Sayyidina Utsman pemuda anu tenar kakasepan jeung kagagahanana sok main lirik-lirikan jeung Siti Zainab. Siti Zainab eta putri Kangjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Siti Zainab mah dijelaskeun mapahna sami sareng Kangjeng laga-lagana sami sareng Kangjeng senyum-senyumna sami sareng Kangjeng beuh atuh nu kasep lirik-lirikan jeung nu geulis mejeuna ai sieu mah lirikanana jeung disolean atuh sedeng sedeng ulah sok kiatok-kiatok ya puto mah nu bogana nu boga wilayah cenah mah ya Allah karim hebat Sayyidina Utsman tetapi apa yang terjadi nu terjadi Kangjeng Nabi ngawinkeun putrina Siti Zainab teh ka Utsbah bin Abi Lahab Masya Allah kan ditikahkeun ku Kangjeng teh ka seorang pemuda ganteng kaya raya ngaranna Utbah bin Abi Lahab. Wah, atas Sayyidina Utsman panas teh kira-kira
bakaran. Tapi biasa baik. Terjadilah perkawinan. Setelah kawin Abu Lahab marah. Nu mantak marah lantaran lain marah ka anak, lain marah ka Siti Zainab, marah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu satuju. Boga besan teh beda pangeran. Kangjeng Nabi mah pangeranna Maha Gaib Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Ngadamel langit bumi katut eusina. Sementara Abi Lahab pangeranana batu. Patung. Atuh pesetruan anu luar biasa. Makna keheuleunan disebut Ummi Jamil. Ku keheul-keheulna sampaikan kasring menganiaya ka Kangjeng Nabi. Terteralah dina Al-Quran tabbat yada abi lahabiu wa tab. Akhirna tita pepegatan ku indung jeung bapakna. Lamun mana terus rumah tangga jeung anak Muhammad dipencit sia ku aing. Atuh pan jawara Makkah mah lain cara jawara Cisoka. Jawara Cisoka mah salat keneh biasa. Jawara mah mun masih kena salat setengah-setengah dah mah. Waktu setengah-setengah jipen di mangalaman teh salat baheula. Lain lalagan keur gering tapi. Lain keur ngajawara keur gering, bari ge gering keneh. Nya cageurna nya nu meja. Cager. Begitu langsung dipegatkeun. Tadi ingkekeun deui ku Sayyidina Utsman dilamar langsung. Masya Allah langsung diterima ku Kangjeng. Sebab di hati Kangjeng ge sebenarnya mah aya. Ieu anak muda beda jeung Belerea. Ganteng, gagah, lente, cerdas, tur kaya raya. Maksud Kangjeng lain resep kana harta jang babanda tapi jang dakwah. Aya harapan Kangjeng Nabi dakwah Islamiyah teh kudu didukung ku harta. Tanpa didukung ku harta moal leumpang. Nyeun pondok pesantren sanajan ngaji unggal poe isuk sore wadahna mah hese. Dek di wadahan di mana lamun duit. Nu mantap kudu make biaya. Alhamdulillah. Simkuring silaturahmi ka dieu. Harita rek meser tanah harita. Simkuring mah teu ngadoakeun jeung teu mustajab doana. Ki Nurjaya tah nu ngadoakeun geus kieu bang. Amin. Orenganan hayang berkat. Tah doa teu beres tah doa pas kieu. Alhamdulillah kunjungan kedua pawartos deui ka dieu rek meser tanah pelebaran teu kula teu ngadoakeun sarua baik nyana deui nu ngadoana ngocoprak bae ngadoana bangun eueureun teh terus kos manuk toed. Alhamdulillah doa Ki Nurjaya diijabah. Tuh nyana nu ngadoa nyana nu amin. Alhamdulillah. Nah, syukuran ku alhamdulillah hasil naon anu dicita-cita keukeuh hayang didatangan ka di Cikula ulah ti Rajab karwa ulah lah waktu keukeuh ieu mah ku sebab bersyukur kabeuli tanah teu gede tanahna hargana ngan ge 1 miliar kurang 500 juta leuwih 800 juta leuwih 700 juta leuwih sabaraha teh Kiai disamarkeun abeh marere deui
Tah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung Sayyidina Utsman mah asup Islam, cekas hatena. Encan karuh diajak asup Islam geus berpikir cerdas otakna. Masa batu ku urang disesembah, masa batu diukir dibentukkeun haju disembah, lain pangeran kajen ku kumaha ge. Pasti pangeran mah ieu nu dianjurkeun ku Muhammad. Meme diajak ku sasaha geus cenderung asup Islam. Masya Allah, begitu berhadapan jeung Kangjeng teu dititah deui. Abdi Utsman bin Affan rek asup Islam, cek Kangjeng maca syahadat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Loyog sorangan dibabarikeun ku Gusti Allah. Nu cerdas mah kos kitu. Nu cerdas mah ulah-ulah ngaji tahunan, bulanan bae ge geus pinter, pan ieu mah ngaji datang ka deuk paeh. Atuh kieu-kieu keneh bae. Deuk paeh sajeungkal deui ka kuburan. Ya Allah, terobah-robah. Tamasana bodoh ka bawa paeh. Batur balik ka bawa mau pinter, ieu mah mau bodoh. Betah. Tawadu di itu nama, tawadu nya nama. Tawadu ge tama asli. Tah. Perkawinan anu luar biasa jeung putri Kangjeng Nabi. Tetapi gejolak agama dahsyat. Dakwah Kangjeng tadi halangan ku Abu Lahab, dihalangan Abu Sufyan, dihalangan Abu Jahal, bahkan dianiaya jelema anu asup Islam. Maka Sayyidina Utsman bin Affan orang pertama anu hijrah ka Habasyah, mantu Kangjeng. Hijrah ka Ethiopia. Di Ethiopia pulang menuju Madinah. Ketika Kangjeng geus ka Madinah, gancang caritana ketika perang Badar teu damang istrina, teu ngiring perang Badar tanggal 17 Ramadan. Tidinya diinstruksikeun ku Kangjeng maneh mah Utsman teu kudu berangkat perang, urusan bae pamajikan. Sarua jeung perang. Perang Badar Ramadan dimenangkeun ku muslimin muslimat mukminin ku Kangjeng. Pulang perang terus pupus istrina yakni putri Kangjeng Nabi. Sina Utsman ngalamun sebab istri tercinta mulia aya di Siti Zainab, gelis aya di Siti Zainab, pinter aya di Siti Zainab, deudeuh aya di Siti Zainab. Siti Zainab mah pohara ngurusan Sayyidina Utsman teh. Lamun kakarak datang geus dilawang geus dipapag percis kos urang Cisoka. Ieu teh kos kitu, asal mau duit bae dipapag di Cisoka. Mun mau hutang digebrugeun lawang. Tah eta di Cisolawin di dieu lain Cisoka belah ditu. Ya Karim. Lamun asup ka imah Sayyidina Utsman mah langsung calik Siti Zainab pengan sukuna bari ditanya haus tah henteu ka. Masya Allah riwayat hirupna kasalaki teh modal kitu. Sayyidina Utsman embung dipangnyokodkeun dipangnyandakeun cai lantaran ningali ka Kangjeng Rasulullah ulah isin ka Kangjeng geus bae kula bae nu nyokotna. Tadi hebat lalaki teh deui. Si eta mah lain coy. Yo sia. Goblok sia. Teu deuk kumaha pamajikan ge ngaladenanana. Memeh ngaladenan geus sepak. Ya Allah, mantap pamajikanna ngadoana cokor nasi potong. Atuh eta, ya Allah. Tuh, Sayyidina Utsman ulah lantaran putri Rasul. Lain ka nengna tapi ka Kangjengna keun bae kakak bae nu nyokot cai mah. Ieu lah sanajan abdi putri Rasul tetep abdi pamajikan. Teu sanajan pamajikan kan putri Rasul. Ieu lah. Tuh, batu bedak juguhan ge ribut. Ribut da ieu mah pan. Ya Allah, ya Rabb. Geus datang teh di cai si ieu balai teh. Teh, goblok, teh.
Tisya mah geus teu narimakeun jasa. Masya Allah kari. Lamun urang ningali sejarah perkawinan rumah tangga Sina Utsman jeung Siti Zainab kata haji silih hormatna luar biasa. Mun balik ti mamana diintip heula ku Sina Utsman teu keketrok bisi keur sare mau ngaganggu sanajan pamajikan putri Rasul. Ya Allah ya Rabb. Pas ditingali Siti Zainabna horenganan teu sare nungguan salaki. Ya Allah ya Rabbi. Pan urang mah tuh salaki eueuh enggak kerek. Kerek bae geus. Salaki eueuh ieu kerek jepret geus. Salaki kuluntang-kulinting kadenya pala mantap kan habak. Eta dijisok ka goblok tanya. Ya Allah. Ditipu Sina Utsman. Gening teu kulem pamajikan teh calik bari nasbeh. Masya Allah. Urang namun deuleu pamajikan tas si mamana nasbeh atau maca Quran kieu. Ya Allah ya Rabbi. Urang ge ngurucut cai mata. Pamajikan keur naon? Tanya, Waalaikumsalam. Keur naon eta? Maca Quran. Nah mah maca Quran penting nungguan kakak deuk kumaha teh karunyana coba. Ayo coba. Ya mana majikan kulantang kulinting. Oh, wah ieu horenganan di kamar keur WA-an. Ambo. Sia ieu majikan. Keur WA. Gusti Allah. Buka beneran ieu kiai boga pamajikan WA-an mah lulu. Nah, silih hormat pamajikan anu geulis, pamajikan anu pinter, pamajikan anu setia. Eueuh cawadeun di mata Sayyidina Utsman kitu kede Sina Utsman di mata Siti Zainab eueuh cawadeun. Ya Allah pupus ketika mulih perang Badar. Sina Utsman aing ngalamun mah lain ngan kadedeleukeun. Katitingalikeun, katingali ku Kangjeng. Asal aya naon-naon katingali rembes cai mata. Katingali rembes cai matana. Ya Allah ya Rabb. Surti Kangjeng teh Utsman kadi ulah dipake kasedih pamajikan teh sebab pamajikan anjeun teh balik teh kadeleuna dikubur padahal ruh nangis aya di surga Firdaus. Seri Sina Utsman nu mantak seri atuh pasti gitu nama ngan aikula jeung saha ieu sare. Nah eta lah nu jadi pikiran ai Siti Zainab lah bagus pasti Gusti Rasul ngan naon ngan cek Kangjeng Rasul geus ulah bingung-bingung aya adina ngaran Ruqayyah. Ya Allah cek Sina Utsman kula rek dikawinkeun jeung adina. Masya Allah. Masya Allah. Izin kula teh izin henteu langsung dikawinkeun. Nah mantak ti Kangjeng Nabi Adam tepikeun ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad eueuh putri Rasul dikawin 2 putri Rasul ku hiji lalaki moal aya. Teangan ti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi kaopat Kangjeng Nabi Isa. Cepat. Ngalamun sia. Eta teh jauh kieu bae kos memikir. Nu ka 12 Nabi Isa sia. 12. Isa. Wah, ya udah balik sia ka ditu ah. Bodoh jasa ya udah. Terus putri-putri Rasul putri Nabi moal aya 2 putri Rasul putri Nabi dikawin ku hiji lalaki moal aya iwati putri Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditikah 2 Zainab jeung Ruqayyah ku Sayyidina Utsman bin Affan. Masne kokomoan atuh instruksi ti Gusti Allah lain sakawin-kawinkeunana tuh Kangjeng Nabi mah emangna Kangjeng Nabi kumaha kitu main kawinkeun ben henteu instruksi ti Gusti Allah kawinkeun begitu ditikahkeun
nangis bunga Sina Utsman tapi izin ka Kangjeng naros Gusti Rasul nah abdi teh make jeung dikawinkeun deui ka putri tuan ka adina jawabanana sakieu ulah loba omong lantaran instruksi Gusti Allah mun geus selesai beuh poha harapan ieu mah mun kawin instruksi dukun dukun orang Cisoka goblok aduh kawin instruksi dukun nah itu si Gusti Allah Masya Allah karim nah ialah perkawinan Sayyidina Utsman bin Affan jeung Siti Ruqayyah cek Sayyidina Utsman ku akur ya sih pamajikan gelis di Siti Ruqayyah capetang di Siti Ruqayyah cerdas di Siti Ruqayyah eta sopan santun kanu jadi salaki aya di Siti Ruqayyah percis Siti Zainab pika isineun salaki urang loba pajikan kos kitu deuk numpakan lagi hapunten heula atuh lantaran sopan jasa pan atuh ieu mah pan bo teu ngomong 5 poe datang ceklak bae eta di Cisoka eta mah atuh disebutna ge awet rajat ongkoh ribut tapi anakan bae Gusti tapi ente Cisoka ieu tuh di deket Kinur Jaya eta di dinya nah ieu Sayyidina Utsman teh horenganan lain sambarangan saat di Mekah saat di Madinah kalaparan pernah terjadi kalaparan Sayyidina Utsman tandang merean dahareun ka masyarakat tanpa terkecuali ribuan manusia dijamin ku Sayyidina Utsman paingan parentah Gusti Allah kakayaan teh lain jang nyeun istana kakayaan teh lain jang meuli kendaraan kakayaan teh lain jang sugih-sugih diri memperkaya diri horenganan dikorbankeun jang masyarakat ditanya ku Sayyidina Utsman beusi aya nu can dahar laporan ka dieu percis kos di Cisoka deuk calon lurah aya barahan deuk calon barang geus calon mah jadi lurah hating eta bahasa mana teh hating Korea goblok sia atau lain lurah aja bupati ge kos kitu bager keur deuk calon mah presiden ge sarua kamari Kinur Jaya diberes-beres ya coba pangnyebutankeun Kinur Jaya sabaraha kiai nu sok diberean di dieu hah bebeja tuh mah teu daekeun dia ge atuh lah emang gula teu nyaho ulah disangkat teh nyaho insyaallah nyaho di Cisoka sabaraha nu kabere no problem keun bae atuh masalah ieu mah kerja lain nyaritakeun teh balager lamun boga kahayang balager mun boga kahayang lalaki lamun hayang ka awewe ya Allah ya Rabb Kak gula mah hayang baso eta teh tas magrib jam 7 hujan ngaririncik tenang baso sepira baso gula mah hayang baso beranak insyaallah gak masalah oh gicrik bae sakitu ge hujan pas berangkat poek lampu sugan balik deh henteu ini adalah sebuah tantangan budak Masya Allah karim berangkat deh terus padahal macan boga duit macan boga duit aing meuli baso kudu kumake naon ye jem dijual jual dah nyanon aja meuli baso aing jang naon tuh meuli baso itu make gajual da boga duit make kokomuan teh si doi ngadagoan tuh kan ieu BBA kan ieu Masya Allah karim nah lu mantak aya santri ngajual tafsir Munir sagala bobogohan makanya geus absah eta tafsir Munir tapi kulantaran cinta masalah meuli deui jeung kolot gede keneh tah ieu Sayyidina Utsman Masya Allah
saat di Madinatul Munawwarah kata rajangan kugri muriang marid marot Masya Allah Sayyidina Utsman nu tandang bebeja ka kaula saha anu perlu biaya bebeja ya karim Masya Allah iyalah Sayyidina Utsman bin Affan kalaparan nyana nu tandang gering nyana nu ngabiayaan mejehna Kangjeng boga minantu nu ngaran Utsman bin Affan sedang lain lalagaan gagah aya dinyana teu pernah teu milu peperangan setiap Kangjeng perang nyana milu hanya perang Badar nu teu milu lantaran Siti Zainab teu damang milu terus tampil di hareup perang di samping eta pengorbanan anak begitu Kangjeng gereng perang Tabuk saat dek perang Tabuk teh beneran keur paila mendadak kudu perang Kangjeng teh instruksi ti Gusti Allah perang mangkaning pertanian keur mejehna paila cai keur mejehna kurang perdagangan keur mejehna kurang bagus keur mejehna miskin Madinah Kangjeng naik ka mimbar instruksi ti Gusti Allah kudu perang walaupun saat miskin saha nu siap ngabiayaan perang cek Kangjeng etalah nu bakal ti heula masuk surga Sidina Utsman nangtung abdi sabaraha siap ngabiayaan perang 100 onta ayeuna keneh Kangjeng langsung bunga Masya Allah saha deui cek Kangjeng Nabi nu siap ngabiayaan perang nangtung deui Sidina Utsman abdi Kangjeng Nabi turun sapalkah tina mimbar sabaraha siap anjeun Utsman 100 deui diuk deui Sidina Utsman cek Kangjeng Nabi saha deui nu siap ngabiayaan perang surga pintu surga geus ngabuka Sidina Utsman nangtung deui abdi deui sabaraha mana 100 deui Masya Allah Kangjeng ningali ka luhur Utsman anjeun teh hirup di alam dunia tapi roh anjeun geus aya di sorga kabehan kaget Masya Allah mbungkapi heulaan ku sasaha langsung Kangjeng gahandap apa nih malah berkat saha nu leungit abdi tah si eta pamaliganana ieu ya Allah ya Rabbi batur bang ngabiayaan perangnya nama nyokot berkat iya geus terkenal jasa di Cilongok bahwa tukang maling berkat jana Masya Allah karim iyalah Sayyidina Utsman bin Affan pohara luar biasa nah kehebatan Sayyidina Utsman perang tampil di hareup keistimewaan Sayyidina Utsman teh ketika batur miskin nyana nu ngabiayaan kehebatan Sayyidina Utsman ketika geri-geri ngabutuhkeun biaya Sayyidina Utsman anu siap ngaluarkeun biaya ketika perang Kangjeng Nabi ngabutuhkeun biaya Sayyidina Utsman sugih Sayyidina Utsman tapi penghuni surga urang Cisoka miskin tapi penghuni neraka naudzubillah min dzalik sugih ka surga Masya Allah karim nah ieu marek nyaritakeun teh setelah pupus Kangjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah tidinya nu pertama berpikir Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman wahai Abu Bakar Siddiq setelah teu aya Kangjeng dikhawatirkeun engke nu talalar Quran teh bakal maraot sahabat nu talar Quran bakal maraot tabiin nu talar Quran bakal maraot dikhawatirkeun engke kaditu namun teu ditulis bakal bahaya pikumahaeun engke di akhir zaman cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq ulah sok macam-macam Utsman lantaran Kangjeng Nabi henteu pernah nulis Kangjeng Nabi henteu pernah maca Kangjeng Nabi teu pernah ngainstruksikeun nulis Al-Qur'an bid'ah eta cek Sayyidina Utsman soal bid'ah tetapi bid'ah ieu teh akan kabagusan termasuk bid'ah hasanah pikir ku anjeun wahai Abu Bakar Siddiq
andai kata Quran teu ditulis ku urang saat ieu pikumahaeun akhir zaman dek baca Quran nu talarna geus aleueuh atau nu talar ke disalahgunakeun cara-cara ngaluarkeun kalimah-kalimahna mad-madna ikhfa dan lain sebagainya ieu ke bisa bahaya. Tah pemikiran Sayyidina Utsman teh istimewa. Sayyidina Utsman teh boga pemikiran anu brilian. Akhirna musyawarah diterima ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ditulis saat khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Cuman can selesai hari tadi. Dilanjut ke Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar. Begitu di khalifah Sayyidina Utsman selesai penulisan Al-Qur'anul Karim. Wakila di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq keneh geus selesai penulisan Al-Qur'anul Karim. Akhirna dibagikeun ka Mesir hiji, ka Yaman hiji, di Mekah hiji, di Madinah hiji. Iyalah pemikiran Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terus kamari kula ka Maroko ningali tulisan Al-Qur'anul Karim baheula di zaman Kangjeng, tulisan bentuk tulisan Sayyidina Utsman bin Affan nu pertama teu kabaca. Teu kabaca eta tulisan teh horeng kitu tulisan pertama mah. Alifna kos kitu, lamna kos kitu, rona kos kitu, titikna hampir pegat-pegat. Ditulis kembali di zaman si tabi'in radanya rambung. Begitu terus atba tabi'in geus nyambungan teu aya titikan. Terus kadirna kakarak jelas. Si ieu mah milu ngan moal ngeuh nya sia ngeuh teu. Teu ngeuh nya mah. Jebab ka Maroko ge neuleuanana nu marancung bae. Asal anu mancung tuh, asal abangsa ka Quran gitu mah moal ngeuh nya mah. Di mana tak kula kos kitu deuleu? Moal nyaho nya na. Istuning moal. Sampaikan kula diberelah Al-Qur'anul Karim 2 tulisan zaman tabi'in hiji, tulisan anu ayeuna hiji aya di imah. Nu hiji teu bisa dibaca ku kula Quran kenang-kenangan di Maroko. Nyana nu mawana mah mata kula embung mawakan kula mah teu boga wudu nyana mah teu boga wudu juga terus bae. Malah makan nyana mah hadas akbar malah mah. Terus tah aya kuari kenang-kenangan di Maroko masyaallah buka hese diamati ku kula tulisanna kieu geuning baheula teh hese. Nah, iyalah jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Jalmina tos teu aya dimakamkeun di Madinatul Munawwarah di pakuburan Madinah. Naon kana pakuburan Madinah? Kanjeng Nabi mah dimakamkeun ada di dieu di bumina Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, anjeunna mah nyebrang ka ditu pakuburan bake. Ya Allah ya Rabb, Sayyidina Utsman masa hirupna sangat zuhud, kaya tapi zuhud. Maka Sayyidina Utsman mah sahur, begitu sahur terus fajar salat, zuhur salat, asar berjamaah, masih salat di Raudhah caket Kangjeng. Begitu asar langsung menjelang maghrib dibunuh, berarti buka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah Sayyidina Utsman. Ialah Al-Quran nu kurang dibaca teh jasa Sayyidina Utsman. Ingat Al-Quran, ingat kalamullah, ingat jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Cacak-cacak anjeunna henteu boga pikiran nuliskeun Al-Qur'an. Wallahu alam ayeuna. Sakieu ge ditulis. Tadi ngadengekeun Nurjaya mah urang Cisoka hiji-hiji acan. Meureun jadi guru kabeh atau bodoh kabeh. Lain kitu saperna Ki Nurjaya
urang mamana ngaji ka dieu urang dieu teu ngaji ka mamana eta lah bagi soka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu Al-Qur'anul Karim wa qad unzilal Qur'anu tibyanan likulli syai' diturunkeun Al-Qur'anul Karim untuk menjelaskan setiap perkara naon bae aya dina Al-Qur'anul Karim. Urang dek nyaritakeun politik aya dina Al-Qur'an nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun ekonomi aya dina Al-Qur'an nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an, nyaritakeun tentang budaya aya dina Al-Qur'an nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an. Endek naon bae ge aya dikitabkeun mun fikih dibagi aya ubudiyah aya muamalah aya munakahat aya jinayat eta teh terjemahan Al-Qur'anul Karim. Diceritakeun tentang kolbu dina Al-Qur'an. Kolbu teh aya kolbun salim aya kolbun marid dina Al-Qur'an aya tinggal dibuka dikitabkeun ku Imam Ghazali jadilah Minhajul Abidin jadilah Ihya Ulumuddin. Diceritakeun tentang ma'rifat tentang ilmu-ilmu ketuhanan anu saklek jadi hikam Ibnu Athaillah geus nuliskeun wabeh geus aya bahasa-bahasa kabeh geus aya dina Al-Qur'an terjemahan geus aya dina Al-Qur'anul Karim tibyanan likulli syai' sakedeung deui urang bakal puasa menurut hitung-hitungan hisab qot'i 6 darjah 24 atau 25 dakikoh jatuh pada hari Senin. Nah iya tinggal tungguan ke urang mah di pemerintah poe naon engke diumumkeunana nu jelas hisab qot'i sulam munairen dan lain-lain sebagainya ieu adalah jatuhna hari Senin. Ketentuan puasa wajibna aya dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudat. Aya dina Al-Qur'an kabeh deuk caritakeun naon nu kaliwat asal ngabongkar bae. Dibongkar Al-Qur'an macana heula nu rapih, makharijul hurufna nu beres, suarana deui abeh ngeunaheun ka dengeuna. Maca Qur'an teh pan lamun aya nu bagus makrojna sorana ngeunaheun urang ge ngeunaheun ngadengeun kieu. Coba sieun maca. Heuh maca. Urang keur tenang ngadenge maca Qur'annya na aduh. Masya Allah asana nu reuneuh ge ngajuru. Ku tarahal tuh ieu lah Al-Qur'an. Mantak di zaman Imam Ghazali aya hiji jelema boga anak-anakna nyebutkeun magelis amat sih cenah magelis amat sih ka bapana ge sarua bapa kasep sia cek mana ka emak nyebut gelis cek bapana kitu ge bener cek kan sekitarna ge nyebutkeun deui emak ku gelis emak bibi haji ataupun cek urang mah neng gelis amat kitu keneh deui ka salakina kiai gelis amat kabeh nyebutkeun gelis kaget akhirnya bebeja lah ke Imam Ghazali mama Imam Ghazali kula disebut gelis ku anak akhirnya resep aing ngaca mah biasa bae artina potongan gelis eta kan raut-rautna aya kejelasan gelis mah hiji irungna mancung eta kan gelis nomor kedua pipina ngadaun seureuh apa ieu mah ngadaun nangka eta kan gelis eta karana geus kitu aju ieu gado endog sapotong atuh ieu mah hijian pan endog atuh aya endog soang bener tuh caki ato endog soang cenah eta mah paranti telu endog soang mah pan cangkeng biola pan bau itu bas eta mah pan kaleng kurupuk bitis dage bitis jantung buah jantung cek urang Bandung mah eta kan gelis garana itu ieu mah buah nangka garihal aya sifatan-sifatan gelis ieu mah pan mun ngaca aja biasa tapi disebutna gelis bebejalah ka Imam Ghazali tungkul langsung tanggap di kolbu anjeun aya Al-Qur'anan Al-Qur'an di mana geus aya di kolbu bakal muncar sinarna kana wajah gemantak kori-kori teh kadeuleuna karasep padahal mah jore teh sebenarnya mah
asli nama jore tapi sinar Al-Qur'an ieu bahkan kasep sakieu maca ulama atuh sakieu mah jadi untuk sakieu mah kasep sok geura jejerkeun di soler kasep tah tapi kulantaran eueuh Al-Qur'anan jore kadeleuna kadeleuna aja eueuh Qur'anan di jerona awewe ge lamun aya Qur'anan teu kudu raut-raut anu istimewa anu biasa-biasa bae ge tapi aya Al-Qur'anan beda ge kadeleuna sieup gelis eta mah geus lain rahasia deui di perkumpulan jelema padahal biasa bae kos itu beda main serang amat oh jualan Qur'an di jero qalbuna aya Al-Qur'anul Karim kadeleuna karasep bae qori kadeleuna kasep kiai-kiai anu hafal Al-Qur'an kadeleuna kasep kiai anu ngajualan Qur'an jore kobos ieu mah geus nya ngajualannya geus nyarita keunana lah Qur'anan tah anu batak cek Kangjeng Nabi man hafizal Qur'an utiya man hafizal sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah saha jelema nu hafal sapertilu Qur'an bakal dibere sapertilu kanabian masyaallah lain lalagaan man hafizal sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah saha jelema anu hafal Al-Qur'an sapertilu Qur'an bakal dibere sapertilu kanabian dipertanyakeun eta dibere sapertilu kanabian teh kumaha lamun dibere ba'dihi hafalna setengah biqadri bakal dibere saukuran kanabian setengahna deh lamun kulli sa biqadri saukuran sakabeh Al-Qur'an kanabianana nah tinggal ku urang ditingali guari halayak rame loba nu talal Qur'an tapi ngeridit bae ayeuna mah panjang teuing bari mah bandingkeun bae aya jelema talar Qur'an tapina maksiat bae mabok aya dinyana zina aya dinyana loba tanu talar Qur'an aya jelema nu teu talar Qur'an tapi ngeridit embung mabok embung zina embung beneran mana tah beneran mana ya bodoh sia bodoh tamah bisa ngajawab tah nu kos kitu mah lu baca lu batalar Quran tapi maksiat bae mantap masyarakat ge embung padahal bohong qiraatna bagus jasa qiraatna bahkan geus lain qiraat samah deui nya mah leuwih ngalengkah tapi embungeun masyarakat di imaman ku eta emang kunaon atuh kunaon da kamari ge nya jadi wasit main bola bungin tah di imaman kunyana padahal makharijul hurufna rapihna luar biasa suarana bagus tapi makmum embungin di imaman ku eta aya nu kurang bagus makhrajna tapi si eta kapake kulantaran naon di qalbuna asli Al-Qur'an di itu mah Qur'an ngan di lisan doang nu diperlukeun Al-Qur'anul Karim di qalbu matak Ibnu Hajar Al-Haytami ditaros tentang naon ucapan Kangjeng Nabi eta kumaha sih pengertianana sebab di zaman harita loba nu talar Quran tapi maksiat loba nu teu hafal Al-Qur'an tapi taat ka Gusti Allah horenganan panjang jawabna man hafiza sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah ay utiya ilma sulusin nubuwah majaz bil halfi ngaran Maminu ma'irabuhu tagayyara bihadbil labdin aw ziyadatin turo aya majaz anu khilafil asli na majaz ba kalimatun ustumilat bi ghairi aslin qadudiat tetapi ieu mah lain ku sebab ditambahan atawa dikurangan jadi majaz nah ieulah aya dina ukudul juman nah ieu kasimpulanna mah miceun ae utias ilma sulusin nubuwah maksudna kumaha eta teh man hafiza nu jelema hafal kana Al-Qur'an hafal teh nyaho min amihi wa khosihi hafal kana umumna kana khususna kana mutlakna kana muqayyadna kana nasih kana mansukhna jeung hafal kana rahasia-rahasia Al-Qur'an kakarak dibere ilmu sulusin nubuwah
etara model para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Imam Syafi'i, tuh Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, belah dia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tuh Ibnu Athaillah. Maka Syekh juga aya Athaillah, henteu maka Syekh. Itu mah maka Syekh. Nah, ini Ibnu Arabi dan lain sebagainya ulah jauh-jauh di urang para aulia tisah, belah dia Syekh Maulana Hasanuddin, guru-guru urang anu ngarti kana Al-Qur'an nyaho kana umum khusus muqayyad mutlak nasih mansuh jeung sajabana datangkannya ngahartikeun melalui rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim eta bakal dibere ilmu lain pangkat kanabian, ilmu sifat kanabian dina harti manehanana boga kasieun ka Gusti Allah nu lamun sieun ngerenyed hatena. Loba wali Allah ketika ngerenyed hatena gunung jadi oyang. Ki Fudel bin Iyad lamun naik ka Jabal Abi Kubais manehana gunung ge tawadu ngerenyed gunung. Masya Allah kari. Mun urang nyaritakeun karomah aulia Allah teu kudu di daerah Mekah Madinah, teu kudu di Timur Tengah, di urang ge Ambalaya. Ieu naon ieu? Tina rembesan Al-Qur'anul Karim. Nyaho kana makna, nyaho kana rahasiana, ngerenyed hatena. Hayang naon dina Al-Qur'an atuh. Mang Haji Pendi kolot nanya ka awewe umur 17 tahun. Mang Haji Pendi jore, awewena sakitu geulisna. Mang Haji Pendi susah, awewena geulis. Mah Haji Pendi hayang ka itu awewe, kan pasti moal daekeun awewena. Moal dijamin. Moal ka jeung kumaha ge, itu geulis, itu sugih, itu ngora. Haji Pendi mah tuh naon deuleueunana tetapi wirid ku Mang Haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tololnya saja. Belaan guru goblok. Aya kabeh di Al-Qur'an. Masya Allah. Lamun dibacakan hizib mahabbah ujianana Mang Haji diudag-udag awewe ditimpahan malibikeun tah hizib eta mah bahaya tah mal kuat Mang Haji ulah sok nasi mana nanya ka aing segala rupa ka Nurjaya bae tah kadinya tah. Bere ku Nur Jaya tah siduhan leungeun foh teplokeun ka dieu tarang kebo nurut. Atuh kebo bage nurut atuh komo awewe. Ya eta di Nur Jaya kula geus naon ngaranna gugur ka Nur Jaya. Nur Jaya kumaha lamun kebo ngakal. Lah siduhan leungeun foh. Ngaju ka dieu bener babajana mah leuwih jahat. Oh mahal eta babajana mah. Kudu make kebo deui. Lah iyalah Al-Qur'anul Karim. Ya urang susah wae baca Al-Qur'an. Aya wirid. Ji urang puasa tah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa hiji soka mah dikembangkeun. Puasa itu tadi bahkan Ramadan. Tuh Kibun Ati Haji atau ilah malah ki atau bulan Maulud puasa sia. Atau setengahnya na ge sarua. Mulai bulut puasa tuh terak ditembak. Haji Pendi pernah kukula diberi ya Haji wirid wirid kujana 40 wae beres 40 wae biasa nama ku pistol atau ku golok ieu mah ku hinis bae lah. Guys sejarah dihinis getihan atuh eleh manu gareja ge ku hinis mah sarua teu manjur lain teu manjur wiridanana ngawiridna teu mantep no dikembangkeun wiridan teh geus lain wiridan teh dikapelorkeun tuh wah hakan usia geus ulah dahar deh hakan usia teuing da make susu kencengkeun beuteungna beres. Atuh eta ti Nur Jaya pagaweana kos kitu eta.
mentek harita bengkel sepeda ngamuk nih peror peak tuh coba ulah make pistol heulanan hinis dihinis kencengkeun beteungna getihan deui bae teu manjur naon ge kaji pendi mah laas hayang naon aya kabeh dina Al-Qur'an ayat-ayat geus dirinci ku ahlina masyaallah nu tadina puasa bulan Ramadan dikembangkeun jadi hikmah dikembangkeun jadi rahasia deuk hayang naon buka Al-Qur'anul Karim ayatna aya hitunganana ulah salah macana ge ulah salah pokona dina Al-Qur'anul Karim sagala aya geus eta mah urusanana urusan perhikmahan urusan perahasiaan urang mah kuari maning diajar bae heula maca Al-Qur'anul Karim nu rapi mun ibu geus kolot bapak geus kolot anak bae keuna bisa biayaan ku ibu bapak ceng sok ke rumah santren bisakeun Al-Qur'an emak mah jeung abah sia ieu geus kolot dipaksakeun ge hese dod ge dod dedek buleud dod teu daek buleud teu daek nah pada orang keur ngaji Quran mah baheula takula mah dal kuda-kuda kan dal kuda-kuda gitu kan kudu dikitu-kitu kan da kuda-kuda aduh si mah teu bisa nyebut dada gitu cuman dada teh ka awewe dada sama lain dada susu sama tuh aya nu teu boga mah kos kitu kadinya bae pikiranana nah ieu nu mantak dibawa ge jualeun sebenarnya mah besi di dieu aya awewe rangda lapor ka kula lapor jang ieu maksudna tapi ulah nu umur ngora-ngora 82 85 aya nu hadaekeun urang Cisoka umur 30 aing teu rido kulana teu rido lailah di Al-Qur'an hayang kekebalan Al-Qur'anul Karim hayang maju usaha buka Al-Qur'an hayang kitu naon ka Allah geus jelas sama Al-Qur'an hayang naon dina Al-Qur'an masyaallah aya kabeh bahkan Al-Qur'anul Karim maknana dihijikeun dina surat Yasin qalbul Qur'an Yasin maknana dihijikeun dina Fatihah Fatihah maknana dihijikeun dina bismillah bismillah dihijikeun dina ba'na bismillah ba'na ge dihijikeun dina titikna ba masyaallah mantak ahli Allah mah lamun aya naon geus bae teu kudu maca Al-Qur'an teu kudu maca naon ba bae geus mantak lamun aya nu minta cai ka Mang Haji misalnya nyeri huntu Haji Bede ya minta cai ka ba ya hidomkeun alhamdulillah pernah harita ge pae geus lain bareude pae nah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing dede sing nyaah ka anak mun teu bisa maca Al-Qur'anul Karim mun ibu ngabiayaan anak maca Al-Qur'an bisaeun masyaallah rapih bacana terus dibaca aya di kolbu sinaran kana wajah beda wajah-wajah Al-Qur'an cahayaan baseuh wajah sinaran bisa katempo lah nah ibu maot plek anakna maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin ibu di jero kubur masyaallah ngucur ta Yasin tiis amat wal Qur'anil hakim tiis innaka laminal mursalin ala shiratim mustaqim tiis ibu hudang rohna lempang ka imah anak keur maca Quran anak teu kudu dihadiahkeun indung teu kudu dihadiahkeun anak maca Quran ka indung teu kudu dihadiahkeun anak maca Quran ka bapa otomatis sebab ayana anak disababan ku bapa jeung emak langsung bae anakna di mana maca Quran iraha maca Quran langsung ngucur ka ibu nu geus berbaring jadi tulang belulang
tiis ka jero bahagia amat iza mata ibnu adam in qata illa min salas shadaqatin jariyah ilmin waladin sholihin yad'ula anak nu soleh maca Quran ngadoakeun teu kudu ila ruhi umi ila ruhi abi langsung ucap Gusti Allah. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan masih hirup keneh sare Sayyidina Utsman teh gundamna selalu Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Utsman mah unggal tareh unggal riwayat sare Sayyidina Utsman gundamna Quran bae hudangna nu dibaca Quran sarena nu dibaca Al-Qur'an nu mantak asup ka jero kuburan bersama-sama Al-Qur'anul Karim sinar Al-Qur'an katinggalian ku ahli-ahli Allah maka nu bakal mawa Sayyidina Utsman ka surga sinar Al-Qur'anul Karim. Ai urang mun gundam naon mun gundam nu diomongkeun kurang naon atuh sagede Ki Nurjaya bae gundamna kieu nya 02 atus gundam sih kos gitu aja pede mun gundam memang naon gitu tiung koneng mumun munding ya Allah ya Rabb nah ieu gundamna ahli Al-Qur'an Quran gundamna ahli sholawat gundamna ahli zikir kula boga babaturan di Bandung talar ukulul juman ketika manehna muriang sup ka ICU kula ngalayat gundamna ukulul juman datang ke ayeuna inget teh pohara amat isi babaturan Masya Allah dibaca eta kula ge sedih hayang zeuri oge non kitu beriktibar tafakur ya Allah ya Rabb orang kos kieu meureun maot ge ketika orang maot naon anu di benak hati urang eta lah nu dibawa urus tiga sini Al-Quran dibaca udah baca Al-Quran sarwajeng maca kalamullah atuh maca kalamullah sarwajeng Allah atuh geus indah jasa urang maca we Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu cabut nyawa set aman urang kitu maca salat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina cabut nyawa aman urang maca tasbih subhanallah 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 cabut nyawa aman zikir maqam la ilaha illallah aman sieu teung kone cilaka ya tanya di jero kuburan ahli Quran man rabbuka Yasin wal Qur'anil Hakim selesai bebeja ka Gus Gusi ieu mah jawabanana Yasin wal Qur'anil Hakim amankeun ahli Al-Qur'an teh man rabbuka sholli sholatan kamilatan sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad bebeja ka Gusi Gusi mah ditanya man rabbuka teh Allahumma sholli sholatan amankeun ahli sholawat man rabbuka subhanallah 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 amankeun man rabbuka iung koneng gas seret aduh ya Allah batang si hade aman amat lamun di kolbu urang aya Al-Qur'anan Masya Allah nanti kiai nu hobi maca Al-Qur'an hobi zikir hobi sholawat moal hese sakaratna di jero kubur bebas dek ngajawab kumaha bae bebas atuh nu ngajawab cinta ka Tuhan si Abdul Qadir ngajawab si Abdul Qadir bege aman man rabbuka Abdul Qadir mana sih ya Cisoka ya aduh Masya Allah tapi lamun Abdul Qadir Jailani malaikat tanya Gusti anu ditanya man rabbuka jawabna Abdul Qadir wa man nabiyuka Abdul Qadir wa ma imamuka Abdul Qadir ieu kudu kumahakeun amankeun cinta wali aing kan mantep kulata sih bukan ngeunaheun kan man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad katuan si Abdul Qadir bae geus aman atuh muka Kangjeng Nabi tapi kan hese dek jawabna sebab naon nu aya di kolbu urang eusian kolbu urang ku Al-Qur'anul Karim rapihan ieu urang nu mantap cicing di dieu ieu cinta Al-Qur'an sebenarnya mah
Jalan mun teu cinta Al-Qur'an moal daek urang cicing diri moal. Nah, tinggal dikembangkeun ka cinta teh. Kula lamun nyaritakeun tentang kolbu aya lawangan, lawang pertama, lawang kedua, lawang ketiga, lawang keempat, percis ongkos anu nek ngalahir. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Eta teh aya orek Imam Ghazali nyaritakeun rapi. Lantaran geus penting teh insyaallah ira-ira aya pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan eta teh aya rahasia di dinya teh pembukaan 1 naon, pembukaan 2, masyaallah. Kadang kula ge sok seuri bae. Hebat amat Imam Ghazali nyaritakeun tentang pembukaan kolbu teh. Nah ieu mah ala kadar bersyukur-syukuran Kiai Haji Badrus Salam kulantaran wasilah kula ka dieu harita kemudian nyaritakeun tentang hayang meuli lahan jang pengembangan atuh geus kabeuli tinggal deuk nyieun majelis taklim memeh ditutup hiji urang ngadua ka Gusti mudah-mudahan Kiai Badrus Salam sakeluarga ditangtayungan ku Gusti Allah. Kiai-kiai nusanesna mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah, urang sadayana mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah, jeung mudah-mudahan dibere cinta ka Allah, cinta ka Al-Qur'anul Karim, mampu maca Al-Qur'anul Karim, mampu ngadawamkeun maca Al-Qur'an, mampu ngamalkeun Al-Qur'anul Karim supaya kabehan urang kasinaran ku Al-Qur'anul Karim. Urang teu mampu ngaji, teu mampu masantren, urang ngabiayaan anak urang atawa tetangga urang atawa saha nu ku urang deuk dibiayaan urang teu mampu kitu tempelkeun bae di tempat paranti ngaji Al-Qur'anul Karim. Yuk urang babarengan belajar nempelkeun jang di tempat maca Al-Qur'an urang engke bakal kabeleteran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyul amirul nahi fala ahadun abar fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Na'am sara tayfu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Min tadhakkuri jiranin lidhi salami مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Hampura suara nu ieu kadenge asli nagannya seperti eta lah. Sajalma tadi kukula dicaritakeun teh kadenge kuari aslina. Hapunten kasadayana sim kuring nyaritakeun Ki Nurjaya Ki Alto eta teh ku akrab eta aya naon maksudnya sakitu bae. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.